langgengkeun hubungan. Tapi pas abdi kaluar di pondok lepas diajar, anjeunna mulai ngahindar teh karita cinta pudar. Bung abdi teu habis pikir naon alasan nyingkir, anu mimiti hadir tapi ini tina akhir. Padahal abdi ngalengka ke maksud di pondok inggah, mun lain harti teu marah jeung anjeunna teu betah. Unjur teh mah melengis dibarengan soca nangis, kuret teu etis asa kasih puitis. Jadina lain puluh diputuskeun lewat telepon, hubungan nu asal jongjong ayeuna mah janten awong. Tapi di dieu ngarepkeun horeng di ditu ngantepkeun, abdi hoyong ngalanjengkeun anjeunna kalah megatkeun. Mungkin tos kieu kuduna kisah abdi jeung anjeunna.